Nu urang. Urang. Nu urang. Aing ieu mah. Nu urang tadi mana? Da ieu mah di dieu nu aing. Nu urang tadi di mana? Rongsok. Lumayan lah ke nambah-nambah. Rongsok. Jadi lumayan ya. Mang. Jual rongsok mang ya. Sok lah. 2 minggu yang udun ka boleh-boleh Bacot. Kumaha. Ai dagoan teh heuh sok aduh. Ieu ngajual botol euy. Ieu ngajual rongsok kira-kira sabarahan mang. Geus 2 minggu tuh udud aduh. Yoh, di kamari di dagoan teh sing horeng wae. Oh, urang karek ka dieu. Ieu sabarahan ya. Kumaha mawana nya berat kieu ye. Lah sabaraha nya? Botol ge lain sembarang botol. Oh, 20-an. Ya saketu angkut. Tapi engke urang ka ditu heula. Kemana? Ka ditu heula. Ya tuh duitna we heula. Aduh teu kuat ya. Oke, balik ke wae cokot ah. Ya. 20? 20. 15 we. Urang eueuh deui. Nya geus ke balikna we lah. Sabaranya ieu? 15 we lah, kajeun lah. Hah? 15 apa 20? Nyayang nama 10 weh. Iya mah. Aing beneran mana hayangna? Hayang 10 ing mah. Janggeus. Jauh aing beli udud udah mah anu penting mah udud. Oke, pulangan ka aing we tuh. Udud. Pulangan ka aing bener. Ayo, tompol cokot mang. Siap. Heeh. Udah dicokot sukan beda deui mayar. Rongsok. Duh. Ayo usum halodok kieu teh. Bangga cai teh. Dengar cai ka mana jeung ditaku pamajikan deh lah. Dia usum hujan becek deh. Aing. Barangga katiga kieu teh Birang-burang sebuah ieu. Setting Tuh mon. Eta minona mon, hancurkeun mon. Sibal mon mada. Head. Sigana mainna jeung bocil ieu mah ya. Anjing bener atuh mon. Atin hayang jadi retri mana mah. Tah mon nyumput mon. Hajar mon. Gitu atuh. Kudu dibejaan wae. Sok. Alah. Sok. Kalau ayam notif dileh. Rongsok mah. Nah, nu dirongsok. Beungeut sia rongsok. Sia ngelawan. Deh sia. Ieu mun cai teh nya. Aduh, herang beureut cai teh nya. Anjir, beuting aing mules euy. Kayak modal duh. Cing heula euy, sakedeuk heula. Sok rongsok. Cil. Lumayan euy. Lanjut lagi. Sok rongsok. Beneran. Sesa. Wah, pino euy. Beres euy. Ngalocai teh. Asik pangisiankeun euy. Nuhun aki nya. Ieu oplang. Ih, Kayak heula. nu urang. Urang. Nu urang. Aing ieu mah.
Nu urang tadi mana? Da iya mah di dia lu aing. Nu urang tadi di mana? Jatuh ka teuing. Ah, nah nu urang. Nu Naon? urang. Kela, naon maksudnya yuk? Ya umpah urang. Naon maksudnya? Umpah urang. Ayo sok, gimana sok? Kela sia. Tungguan. Kumis, ya. Kenaon? Anjing sia, tong ngiluan. Ye. Anjing sia, tong ngiluan ka bukan koplang. Komplang. Yo. Tah urang boga tah hiji tah ulah ribut wae, set teh.